Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, syukru ala ni'amillah. Puji syukur orang sami-sami haturkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang sadayana masih dipaparinan umur kalayan sehat oge alhamdulillah. Orang masih dipaparinan kemampuan, kegiatan, keistiqomahan kangge ngalaksanakeun ibadah doa ka Allah. Ku ngalangkungan orang tawasul ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ieu janten wasilah sababiyah kana lungsurna rahmat oge magfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam mugi salamina ditetepkeun ka panutan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, para sahabatna oge tabi'in tabi'atna wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kasadayana ikhwan anu sami-sami hadir atuh alhamdulillah urang sami-sami ngalaksanakeun kanu sakumaha nu dirutinkeun ku urang sadayana kalayan ku ngalangkungan ieu riungan sing janten wasilah kana naon anu dimaksad ku urang sadayana. Bahwa eta urusan duniawiyah, ukhrawiyah, wa diniyah. Oge urang panginten diparentah ku Allah milari wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah terutami orang kanggo nganingkatkeun keimanan, ketakwaan orang ka Allah, ngalakungan zikrullah. Ketenangan hati orang, keyakinan hati orang dina moiran kehidupan orang sadayana anu tinangtos akhir zaman salah sawios penyakit anu dikhawatirkeun ku Rasul tumiba ka umatna teh diantawisna dhaful yakin, lemahna keyakinan. Tah mugi-mugi ku ngalangkungan urang belajar ngalaksanakeun zikir, ngalangkungan urang zikir khusus oge ngalangkungan urang sadayana awasan-awasan anu sanesna sehingga urang ditambih-tambih ku Allah keyakinan dina hati urang sadayana. Amin ya Allah. Oge wabil khusus dina ieu waktos panginten kalarasan pun rai teu damang kersana pipin atuh saparantosna diikhtiaran mudah-mudahan ku kaajaiban doa masing dipaparinan kadabangan disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan sehat wal afiat sapertos bihara-bihari deui. Amin ya Allah. Oge sanes kanten anu ku urang dijadikeun ikhtiar upaya syariat anu warungna, anu ngawarungna, anu icalanana mugia masing-masing dipaparinan kalancaran dina kasabna oge kabarokahan ka Allah Subhanahu wa taala sehingga narik condong kana syukur ka Allah ningkatkeun ibadah ka Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Segala rupi ge anu paling sae pami dilungsuran ku Allah kabarokahan. Ilmu sami urang teh dipaparinan ilmu saalit ewang wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi sok sanes alit jadi barokah. Nyata ilmu anu nafiun, anu manfaat bari dialap manfaat. Barokah kanggo urang, barokah kanggo anu sanesna. Nah, supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami kawitan wae acara tawasulna.